Badeka itu bareng jeung pun anak entong abdi berduaan segera tegedah wios abdi berduaan ye sarang pun anak badeka itu sawios misah we misah tong sareng abdi masing-masing naon sia nama kajeng mung sia nu belegug naon lamun urang ngahiji jeung si buncir kumaha lamun disebut dulurna yang turun derajat sia barang Raden Gatot Kaca ngagentos rak sukanana leungit diri anu sayakti ilang warna anu senyata Gaca ngeleki Raden Gatot Kaca jadi budak leutik jadi murang kalih awakna hawu kulitna hurik celina ngucur borok di mana-mana bau hanyir kayaanana nuju yati nuju deni rasalin busana nuju yati nuju deni rasalin busana salin busana sapisan lamun kieu mah pasti aya nu ngahina Allah dah itu sepuh kaula teh jadi buhanyir jeung ieu ngucur teh wayahna daek teraskeun teu daek tinggalaan deui ngan tadi ge sagarupa oge kudu aya perkara lamun anjeun rek niat kasabara lain nangtang kana perkara tapi hitung-hitung ujian keur anjeun di mana geus kieu aya nu nyaci aya nu maki dijawab ku kasabaran anjeun waduh luar biasa ya bangga diteraskeun wae rek diteraskeun bangga tapi teu pantes ieu teh teu pantes naon ari awak ieu ari sora gede jadi kedah kumaha kaula robah sorana dirobah kumaha pikeun kokotor anu aya dina tikoro kokotor anu aya dina tikoro leres sae banget pikeun ngomong nyarios buah leuwih teuing teu bisa ngomong budak teh nyarios aduh anjir jadi kieu surah aing alah hebat euy si Aki anjir hebat abah jadi kieu tah cocok surana kieu mah anjir hebat si abah euy alah alah jeung awak bau hanyir deui ampun aing tah genti wujud genti sorak ngaran ganti ngaran abdi ganti saha eta cik hayang saha kumaha lamun ngaran abdi Bahlil nah Bahlil pan Bahlil mah ganteng buah apa yang paling manis dari nya buah apa yang paling manis Bahlil awon atuh eta mah teu cocok kirang klop aku masih abah weh kumaha lamun nami abdi saha Ilama Koli sududu Ilama Koli teh naon duka atuh abdi nya apa sududu di pasihan ngaran ku kaula anjeun nyaeta budak buncir
Anjir, tina Gatot Kaca jadi burak bucir. tenan naon. Tadi ge lamun aya nu nyaci dumaki dijawab. Cing sabar, cing sabar. Nya nuhun aki ditampi. Oh, lir bedra. Barang nuju impal wacana. Di luar ayat tamu duaan. Ari ieu tamu teh nyaeta Astra Jinga sareng Dawala. Anu milarian Raden Gatot Kaca. Jalanan kabur ti nagara Amarta bari dipateni ku Arjuna panengahing Pandawa. Apruk-aprukan ieu Astajinga sareng Dawala anyog ka ieu padepokan. Bla naon kebenaran dulu itu tinggal ieu. Aya padepokan dulu. Dewe kaya nginum cik Dawala euy. Geus ka itu, geus ka dieu neangan juragan Gatot Kaca eueuh. Cik silaing mada sonagar kitu pangmentakeun nginum dewe kaya nginum. Cicing akad di dieu atuh dakwaan. Buru Dawala. Punten kulan. Punten. Abah aya tamu, Abah. Nah, ada biasa nama tara aya wayah kieu. Moal tukang kredit Nah, ada tarang ngiridit. atau tukang paket. Sanes. Moal MBG. Naon MBG teh? Mas Bahlil ganteng. Sanes siga nama. Cicik mundur ka dieu cicik mundur. Punten kulan. Nah, sawawu sorana aing euy. Punten. Ulah maka dijawab ake asa wawu sorana euy. Punten. Tanpu. Anjir, mati si eta anjir. Si Dawala anjir rek naon ka dieu. Alah, si Dawala, aki waler aki. Punten kulan. Mangga. Saha di luar. Abdi saha di jero. Nya cek aing ge nu gelo. Nah, tamu teh kieu. Mangga lingih kalebet. Canak ge opieuna na ka dieu. Piheung mere piheung moal. Mangga lingih meuli ieu senana jeblong. Atuh di dinya diwasuh aya emer, hese senana dipaku. Mangga lingih datan nerata ngademan. Datan nerata ngademan. Manggule nyanrana. Dolo itu kagunturan madu kaurugan menyan putih dinten ayeuna kasumpingan menak haturan menak. Gede darajat disebut menak aing nya sapo nguningakeun abdi mah sanes menak abdi mah jelema biasa jelema cacak muricakan tukang jajaluk kadangaran mah teu meuli pan bahasa mah sumohon ujang teh saha ti mana teh ke sakedap sapudu pi ieu teh lemur naon nepi kararesi ieu teh ngaranna tutugan Gunung Retawu ya tutugan naon Gunung Retawu Cisewu
tutugan Gunung Retawu oh tutugan Gunung Retawu dupi salira ngenakeun ngaran kaula teh merah kaca merah kaca leres ari eta dipengker menisai eta teh Anis Kemang mana eta dipengker sanes Anis Kemang ieu teh pun anak si goblok nyebut Anis Kemang ka aing. Awas ya kowe poho cing sabar Ucit. heeh we aing sebut Anis Kemang. sanes Anis Kemang ieu teh pun anak ngaranna teh Buncir Gusti eta teh tuang putra leres aduh punten sepuh punten abdi nu ieu teh lamur teu nanaon dupi anjeun teh saha upami dipercanten mangaran abdi teh Dedi Mulyadi bulan Dedi Mulyadi sumuhun di mana jang Dedi Mulyadi teh di mana ti Pasir Huut nya punten we teu nanaon sareng saha ka dieu sareng pun bojo abdi teh ka dieu teh sareng tuang garwa sumuhun mana tuang garwana aya di luar kulan atuna sanes piwarang kelebet sawios pun bojo piwarang ka dieu mangga nah ka garwa teh ai namina bulan Di mana-mana ge I lain A. euy kadieuna nya euy kadieu cup Semaka bihatur lan ditampi nuhun oh iya garwana teh lan garwana teh iya garwa naon naon gitu lain itu sepuh naros kakuring nanya naon sarang saha ka dieu ka saha ka kuring tuluy cekeng teh sareng pun bojo aya lain ke bojo teh ka saha ka aka teu sangka sia bogoh ka aing paingan susu aing digacel ku sia nguningakeun ulah abdi mah sanes pamajikanana ulah sanes garwa abdi melanceukna dulu itu ieu teh bade masihana tadi moal ulah masihanaon ieu teh asa geus ngomong acan atuh da kudu basa-basi kabulu modar goblok Lubating basa-basi teh kieu yeuh nah naon abdi teh kulan upama di persanten mah abdi teh tuhureun hayang nginum dulu itu hanaang sumuhun bulan di SD keneh dugi geus sageungki abdi can nginum-minum dulu itu deudeuh teuing aya cai mah seueur cai bulan loba cai mah alhamdulillah tuh upami kitu mah sareng sangguna we sakendenan bulan manta dahare wungku atuh da cai mah pasti dibere nya dupi salira teh saha bulan lamun dipercaya mangaran kaula teh merah kaca sumuhun alhamdulillah teh pangeulan nya ulu eta dipengker meuni sae naon buuk Si goblok tadi Anis ayeuna bueuk ka aing. mana buuk eta dipengker bulan sanes buuk ieu teh pun anak wah manya anakna buuk eta teh anakna belegung seuti buuk goblok aing ge boga di imah pan tingali pamatungna ge sarua parabna teh kotok kitu sanes buuk ieu teh pun anak ngaranna teh Buncir geura sok sauran leres bulan ye sok sauran Buncir gitu buuk sanes buuk
Buncir. Oh, cir. Kulan. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim sepuh. Apunten abdi sepuh. Apunten abdi manawi teu bueuh kana. Dawala naon kakara poe ieu aing percaya diri. Gede hate aing poe ieu, gede hate kumaha? Sugan teh nu goreng teh aing. Pek teh ieu jelema leuwih goreng teh aing. Alah. Lain anehnya bapana normal anakna kitu teu kudu aneh. Teu kudu aneh kumaha? Bapana ieu panita, ari indungna termos. Jadi hasilna kieu ieu tuh. Saha teh salira teh kulan. Nami teh saha? Upami di pesantren mah abdi teh Ronaldo kulan. Ronaldo sumuhun. Ronaldo nepi ka pegek kieu. Nya. Urang mana di Citaman kulan. Aya Citaman Ronaldo. Nya. Bade naon atuh ka dieu teh Jang Ronaldo teh. Teu ngeunaheunnya Jang Ronaldo gitu ya. Heeh. Jang Ronaldo gimana? Urang balaka we ayeuna mah tuh sugan juragan Anom pernah ka dieu. Urang balaka we nya. Heeh. Salaresna mah kulan abdi teh ka dieu teh tapi salira ulah di bola beja-beja deui nya. Naon? Upami di pesantren mah abdi teh Intel. Oh anjeun teh Intel. Intel di mana? Di Busbes. Buser goblok dan Busbes teh. Nya. Abdi teh ka dieu teh nuju ngudag residipis. Ngudag kumaha? Jelema kasus. DPO. Abdi teh ka dieu teh nuju milarian buronan. Kriminal, milarian buronan, sumuhun, penjahat kelas kakap. Saha ngaranna teh Gatotkaca. Si goblok. Aing disebut penjahat. Kumaha kadunungan teh? Keun beda eueuh goblok sih teh. Ngaranna ge nyamar teh. Nyamar teh kudu kaleuwih. Oh jadi Gatotkaca teh penjahat Gatotkaca teh. Bandar narkoba. Aduh si koplok. Teu kaup aya hayam beak. Ku Gatotkaca mah. Dulu itu tak ku abdi wungkul sieunana teh. Upami aya abdi teh depa sieun ku abdi. Si koplok. Nya aing sebut penjahat. Poho ting sabar. Jadi anjeun teh neangan Gatotkaca ka dieu, sumuhun. Moal panggih jalu. Bulan. Moal panggih anjeun neangan Gatotkaca sanajan nepi ka langit ping 7 moal panggih ka ujung dunia moal panggih. Nah, maka jeung moal pendak bulan. Sabab anjeun jelema anu panggede-gede bohongna di alam dunia. Karasa. Gede bohong naon teh? Bagi nyebut gede bohong panggih ge kakara jeung kuring. Tong buka mata kieu teh kumaha teu nah nyebut gede bohong. Iraha gede bohong. Coba naon ai mah aki-aki sabaraha taun hukumna. Moto kakak. Ulah sia teh belenggu teh teu nah nyebut bohong. Bina-bina teuing. Gede bohong anjeun teh. Bohong naon kuring ka didinya. Mana teh gede bohong? Cicing sia buek dagor ku aing. Coba ieu teh jelema tak kitu-kitu teuing. Ai wani kaki-aki jeung budak leutik ieu mah. Gede bohong anjeun, sumuhun. Ari ngaran batur dipake, ari ngaran sorangan disumput-sumput. Karasa. Sia. Nah, apa ka kuring apa? Anjeun teh lain Ronaldo. Tapi ngaran anjeun teh cepotnya. Uluh, anjir. Gehel dulu euy. Dibejaan nunggu sia. Henteu.
anu tukang lain Dedi Mulyadi tapi dawala ngaku Dedi teh teu elem ngaku bapak aing Ini terkira-kira. kira-kira itu mah gubernur beunghar bager ai sia pedit nah da ngaran Dedi Mulyadi mah loba lain gubernur wae ayo deui kitu wayahna moal panggih dengan Gatot Kaca ka mana ge hai bulan da abdi ke Kaduhung ka dieu komo kaula teu hayang kedatangan maneh nah make Kaduhung ai sugan teh anu ngaran Padepokan majalah lujur jelemana tuluy geuningan pada buktina mending gerde bohong gede bohong naon salaresna mah nu panggede-gede bohong nama sanes abdi tapi anyeun nah kaula gede bohong ti mana pale uninga gede bohong di salira bener nah atuh nyaho maka kuring bertanyakeun Anjir si goblok. cicing si buek dakur ku aing Dibalik. ai nyaho maka kuring langsung we cepot tawala satadina we kaula teh ngadoja bogoh da teh kukur maka jeung di doja atuh melarian Gatot Kaca mah sanes ka dieu Mang Cepot Mang Dawala da ka mana ulah melarian Gatot Kaca kaula ge apal ari Gatot Kaca teh jelemana resep ningali jelema nu gelut Wah. Kena ribut seperti. ras kumaha tak ieu teh Padepokan teh kareh kepada sapon ku nagara Tirtadahana di alun-alun nagara Tirtadahana aya saemara belabar kawat adu jago Iya, Cep. belabar kawat adu jago tah Gatot Kaca masuk resep lalajo jelema nu garelewet pilarian kadinya alah dola bener dola ieu teh laras aya saemara aya duh alhamdulillah dola urang ka itu si dola buru si dola alhamdulillah nuhun ulah di pasiean wartos nya bade ka itu abdi bilang mereka itu simohon tah lamun mereka itu bareng jeung anak kaula ulah lamun bade ka itu bareng jeung pun anak entong abdi berduaan segera tegedah wios abdi berduaan ye sarang pun anak bade ka itu sawios misah we misah tong sareng abdi masing-masing hey naon sia nama ka jeung mung sia nu belegug naon lamun urang ngahiji jeung si buncir kumaha lamun disebut dulurna yang turun darajat teh sia bina-bina teuing keur urang parah datang nu parah leuwih parah bener teh ye sareng pun anak bisi teu apa jalan sawios kulan tatarosnya di jalan teu apa jalan mah mah aya GPS Kayak Google Map. ya Google Map mana HP na nginjem ke batur geus teh nanyakeun heuh kitu ye sareng pun anak alim sawios kulan sawios ya abdi we murang kali teh pan namina ge murang kali kumaha mun hayang jajan tah urusan jajan si ieu mah loba duit na kamari hasil ngajual sapi batik kulit ongko ayo tuh ku duit mah eleh si goblok mah ieu cir Abdi abah. tah hareup Mangga abah alhamdulillah. Nuhun abah nuhun. Mang Cepot. pahit hus Punten kapangkeran Mang Cepot. diuk Abah. ari geuleuh ka jelema ulah ditemukeun hareupeunana komo bapa nama kumaha mun kasinggung dawanieun goblok aing mah Wani jegelutna. lain urusan wani goblok si teu sopan pan teuing aing mah Daripada tukangannya kan. daripada tukangeun mending hareupeun aing mah Daripada tukang Iya. goreng ka batu. wayahna buncir sok neangan pangalaman lalajo saemara Asik abdi bubarang lalajo saemara abah. heeh Alhamdulillah abah. aya nonyok geus goblok ieu janger jeung naon deui
sok itu jeung Mang Cepot Saya Abah. omat cek Abah tadi kumaha lamun anu ngahina ditarima ku kasabaran hitung-hitung ujian Saya mangga sok cir Saya mangga permios Abah. mangga Ayo mah cepet. sok tibayun atuh abdi ge kulan bade permios wae na mangga atuh sanes tuang heula Padahal mah. Naon Kang? naon merong Naon Kang? jadi nyiksa aki-aki teh mah Naon ya Kang? naon aya temporok ini kakara tawaran lain kita tadi mah sawios kulan sawios teu kedah ngarepotkeun di jalan ge seueur jukut sawios ngalebok jukut di jalan is teu kengeng jukut di jalan dipengker jukut sararea mangga tanyok bola tuh mah aki-aki naon beuh kieu nya puntenek sepuh da punaceuk begitu gariha teu sawios dawala teu sawios mangga sepuh mangga kula ceuk mah aya lieuran nya mangga Bek Gatot Kaca buncir neangan pangalaman cenah nempo kaeta awewe kadahanawati lamun masih keneh teu bogoh bener maneh teu normalna cik kayangnya Alah, aing lah teh saya marah. Raja gelut aing siap. Alah. Aduh, alhamdulillah ya Allah yang raja gelut. Aya lalajoaneun. Iya. wanci burit surya rek pamit hujan letih ngariri tina hayang ngalagu nepo sieun jadi hayang utah aing Gini kayak Bang Cepot. goblok disebut emang didagor ku aing emangna sia alo aing Manusia keluarga. matak naon sia teh ngajedog di ku goblok Cari Kakak. bapak sia geus kolot geus bau taneuh ditinggal-tinggalkeun beda-beda teuing Ya abdi yang nonton saya marah. iya siaman ulah nonton saya marah eta mah nonton saya marah mah keur jelema dewasa siaman nonton tai muning itu dihanap beda-beda teuing tai muning ge rame lamun ditepung kaleur mah dalar ge sekelut Ya tapi pan abdi yang nonton saya marah. Cina nonton garelut. Bang Cepot. Aisyah kain teh emang goblok beda-beda teuing emangna aing teh emang sia Emang mikir sia teh beda-beda teuing Alah anjir ditonyok. Aduh, oh cing sabar. naon si sabar-sabar Enten Bang Cepot. nyebut emang sakali deui ku aing disetrum sia kalian keluarga siapa? Hayang disebat naon atuh? Aa. komo goblok si teh emang sia teh adi aing Anak itu ngomong. Nya saha? oh bos Oh nya tuh oh bos. tuh pan ngeuna kana hatena ge omat sia jeung dewek ka itu ulah ngahiji Maksudna kumaha? heuh ulah ngahiji jarakna 1 kilo ulah bareng aing heula Tapi dah yang sarang jeung oh bos. mumul sakitu bau hangru isi teh ulah kompoy jeung aing Tapi abdi mah yang sarang oh bos. nah sudi najis teh goblok ieu teh beda-beda teh geuleuh aing teh asia teh ka beda-beda teh rujit matak naon ngecedok di goblok Ai. gitu atuh kudu akur jeung dulur mah nya cir Mang Dawala. Atur jeung saudara. akur jeung dulur batur salamur
jeung baraya batur sadesa. Meni mirip kieu nya duh. Budak-budak teuing mun diseuketan gitu. Dilonyen ku Adi. Sok sia, sakilo jarakna. Hoyong sarang obos. Montong. Bungul. Mau diberi duit ku aing. Cicing Kang. Ayo tuh. Aing ku duit eleh wae. Aduh ampun aing. Ayo bareng nya aing. Ya ayo tapi hayang diakun. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Tengukur ka kujur, tengumang ka awak, siap make jeung hayang ngahiji jeung menak. Nabi-nabi teuing hayang ngahiji jeung aing, goblok. Make jeung wawanianan si teh. Make jeung hayang diakod ku aing, dangor ku aing si teh. Bina-bina teuing Hayang diakun ku obos. momol. Nyabak sia ge aing kudu kumaha 7 kali. Utan hongko. Aing teh maneh nyaho aing teh anak CEO. Anak Kaisar Rohman. Mun maneh nyaho turunan naga aing teh, lain turunan cacing. Beda-beda teuing si teh. Iya cacing. Abdi teh hayang diakun. Momol. Mau beri duit ku aing. Naon Kang? Masuk atuh. Lemah-lemah teuing Kang teh. Sok. Diakun. Sok. Buek. Naon? Di mana-mana di akun mah di tukang yang dihareup. Da obos mah teu puguh mana tukang mana hareup. Wanian. Beda-beda teuing sia teh ka aing teh. Aing teh menak. Beda teuing. Sok buru-buru. Yakin sama ada duit? Abdi mah tara bohong. Masuk. Mau nyokot penyerang sia. Sok. Si anjing disekutan. Sok buru. Mata aing tong ditutupan. Oh nyapunten atuh obos. Nah, sok dina tah, tak gitu sok. Sia jeung bau lauk di situ. Oh. Ayo. Burat si teh doraka teh kolot si teh naon teh. Awak teh tuh anjir burat ieu. Sok. Sok atuh leumpang. Mengke atuh si teh. Mudah-mudahan teuing si teh sok. Iya. Obos. Naon? Hayang kieu. Allahu Akbar. Sok turun. Hah? Turun. Ali mah yang kieuna di dieu. Ecakeun sok ecakeun turun. Hayang kieuna di dieu. Turun setan. Hayang di dieu. Allahu Akbar. Jeung bau lauk si teh. Turun. Hayang ge. Turun. Goblok tende gitu sia. Aing reuneuh ke sia. Hayang kieuna di dieu. Allahu Akbar. Turun. Mau diberi duit ku aing. Hei. Sok atuh aing kieu. Teka catur di jalana Astra jinga sareng dawala oge budak buncir. Sanaos mineng nyimpang ka warung dak puguh Astra jinga jajan wae. Parantos dumugi nyata di alun-alun negara tirta dahana. Atuh ieu budak buncir nepi ka atoh kaayaanana nepi ka ajrag-ajragan ningali saembara blabar kawat anu jago. Alah, Bang Dawala. Cir, Resep ningali nu gelut Bang Dawala resep pisan.
Ari Mang Cepot mana? Jajan baso. Nya, da jajan wae minta duit wae ka aing. Nya, Sabaraha kali jajan basona? aing jajanna mah sekali minta duitnya 10 kali. Heun bae asa rido we. Aing ridho mah ridho gitu. Nya alhamdulillah. Hari itu saya marate Mang Dawala urang can apa itu Mang Dawala cai marate itu merebutkeun naon sih? Ieu teh marebutkeun istri Istri teh awewe. nya. Awewe wae diparebutkeun kawasan Allah deui. Nya da geulis meureun matak diparebutkeun oge. Ah, awewe mah sarua kitu kene Mang Dawala. Nya da geulis. Tulis mana? Tuh tinggal itu. Anu mana? Itu Tuh tinggal itu dipajangkeun di papanggungan tuh. Anu mana? Itu tuh. iput eta mah iput eta. Eta mah si Iput atuh. Eta geulis tuh. Lain itu nu itu tuh. Anu mana? Itu di panggungan tuh. Tuh tinggal itu. Janggung letik nih. Nu duaan tuh nu calik nih tuh calik nu tukangna aya eman tuh. Si Cakro eta mah. Tukang kopi. Tukang kopi mah gede awakna itu mah leutik. Pinasti kersah yang dumampara. Barang ieu budak buncir ningali kagelisanana Dewi Dahanawati. Ngadak-ngadak aya rasa nu beda dina manahna. Birahi anu ngawitan ngancik dina atina, duriat anu munggarannya yang dina manahna. Jing sararedet jajantungna tutunggulan ieu budak kuncir. Alah Mang Dawala meuni geulis. Matak diparebutkeun ge geulih cir. Meuni geulis Mang Dawala. Nah, jadi kieu. Naon cir? Nah, Mang Dawala ari bogo ka istri kumaha? Mimiten teh sesebelakan hate teh cir. Ah, sarua. Alah, nah Mang Dawala ningalina hayang caket Mang Dawala. Cir cir ulah cir. Cir. Hayang caket Mang. Cir. Hayang caket Mang Dawala ningali. Cir. Ulah cir loba penjaga. Cir cir cir. Cir kumaha sia goblok. Kebina-bina teuing da barang carek paengan lanceuk aing geuleuheun. Morogo cir. Ai kabina-bina teuing aduh aing. Malum murang kalih daya nu nyarek ieu tras-trasan nyamperkeun kana papangungan. Beuki deukeut beuki gede rasa cinta anu munggaran. Tresna anu munggaran ka Dewi Dahanawati. Budak buncir nepi ka kaedanan kayanana. Nyata nyamperkeun Dewi Dahanawati anu aya di papangungan. Jadi paneuteup sadayana lalaki. Memang gelisna kawanti-wanti. Ieu budak buncir tras-trasan nyamperkeun. Anu tungtungna dihanapkeun papanguan karasan ieu panggung teh kahalangan ku pager. Atuh ieu budak buncir nyangheun dina pager bari sotsana seukeut geugeut ka Dewi Dahanawati. Alah meuni geulis. Gusti nu agung ieu meureun anu disebut bogo teh. Allahu Akbar. Meuni mung lesot ieu pameunteut ti anjeunna.
gelis Dahanawati Neng lami-lami Dewi Dahanawati ngereret ku juru mata margiasa kaganggu aya jalma teras-terasan merong ke Dewi Dahanawati Bibi Man Nen tingali di kana peta makhluk naon merong wae ka kaula anu mana Nen tingali eta dina pager eta makhluk naon meninyang heuy kitu melong wae ka kaula anu eta Neng nya eta teh naon eta teh bangkong korodok Neng eta teh bangkong korodok leres amit tingali merong wae ka kaula bogoheun ka Neng teu sudi abrik-abrikan teu suka prak-aprakan baledog Bibi Man baledog seblok kucai Bibi Man seblok tingali Bibi Man makhluk geuning goreng patut teuing aya nu kitu sok nyilakakeun henteu aya nyilakakeun mantengan sok ngajebian amit Bibi Man amit baledog Bibi Man baledog meni rujit tingali dengan rujit melong wae bogoheun ka Nen amit seblok Bibi Man ku Cipanas lah molotok atau lebih setrum ku casan lami-lami iya budak buncir da puguh jero na Gatot Kaca Tari Gatot Kaca kagungan ajian Sabta Pangrungu Sabta 7 Pangrungu Pangdenge Pangdanguna iya budak buncir 7 kali lipat jalma biasa sanajan ya Dewi Dahanawati gara-gara nyeman nyebut bangkong korodok jelas kadanguna ku ieu budak buncir atuh ngadupak kana mana ngabetrik kana ati melit ngait ngaruruhit tina ati sanubari keur mah kakara bogoh ka istri saolah-olah ditampik sapajodogan disebut bangkong korodok Gusti Nu Agung meni nyeri hati Nabi panggilna disabar-sabar gese disebut bangkong korodok pileleyan Danawati ngaju bentang ku asibung baledog pake ku mending jog-jog neureuy buah loa pamohalan kapi milik kain nyebut bangkong korodok cinta nu mengaran kapegatku bangkong korodok cinta pertama tumbang oleh bangkong korodok Dewi ada yang harapan musuh ribuan aing jeung tibatan nerima rasa modek itu cek Danawati tangtos nyeri pula nyeri iya budak buncir bari socana rembai cimata teu sadar masehan pipi teras lelempangan bari jeung tetep manteng mayeng hatena ka Dewi Dahanawati anu memang jauh tanah kalangitna pikeun ngahiji jatuh krami pileleyan disabar-sabar ge ese aing kudu kumaha nandangan Bibi Man tingali bangkong korodok tetos teu aya mereneng sieun sieun kunaon bangkong korodok ke Bibi Man sieun ku panggung Neng banyak yang panggung sih budi ojek anu toh-tohan ngabelan landangan katunggaran cinta tresna timbang umur
Pangeran Ari Malaksagan Ari Palintangan Pangeran Pangasna nyangakeun ka pangertana Sanajan Bapak Hajat acucu ulah Abah Didu SJS aya di Kantun Mulang Bos Hendy masih kini Sanajan di Kantun Mulang kasayan moal musnah Ibu Hajah Maya Sate Maranggi kasayan moal musnah Sapanjang urang gumelar Haji Dedeh Hakepetenda ulah kenat jeung ikhtiar ilmu tungtut dunya siar nu goreng Haketenera Aningali Haketenera Aningali ningali ingkang sami pada ngalaga Ya ingkang ngalaga ingkang sami ngalaga Giri Lusi lan Paingan Giri Gunung Lusi cacing Paingan tesangka serebuk samerang nyamuk edan eta jago saya marah anjir eleh teh ai. Ya yang tibatan aing putus harapan pengas harapan aing yang tibatan mawa paisan kosong aing leuwih haderek nyin reka perdaya poe ieu itu Dewi Dahanawati anu dipajangkeun dina papangungan di mana badega keur lengah diculik poe hai para badega nyalingker ka tukang nyalingker ayo nguningakeun ka sadaya para penonton jalaran patanangna parantos sanaos anu waktu masih kena siang ieu sayemara ditutup ulah waka ditutup atuh sia atuh ditutup sia kita dasar ya kalau namanya kita dasar kaula ieu dagang sia namanya dasar sia ulah tutup sia Arek datang ya urang sia tadi tinggal babaturan heula. semua hendak kumaha atuh patanang ge parantos Atuh sia naon-naon atuh sia ya urang mawa kabeh. Ci kumaha carana cia carana cia lah teruskeun cia Oh sia yang lalajo kene yo. Sia. punten nu lalajo eta kalau lagi apal nu tadi itu wayang bawa deui ku sia Ji atuh sia kumaha cia sia naon sia lamun anggar ditutup urang demo we demo iya Prabu dahana dewa barang ningali riweuhna penonton lajeng ngadamel serat utawi walapatra nyaeta neraskeun ieu sayemara kalayan peraturan anu anyar itu dina ieu walapatra utawi serat atuh lajeng we disara ku jago sayemara kasep paman sakrap aya naon paman keke ulah waka ditutup kasep ulah waka ditutup aya naon paman mangga ieu mang teh kautus ku maharaja nyadakeun ieu olah patra tarbisna aoskeun ku salira sae mangga paman mang rek istirahat teh mangga mangga
kirang sareng telangkung ieu unggalna serat nyata ti maharaja langsung diteken ku raja nyata pikeun raskeun ieu Sayembara itu ujaring carita Maca Baca ya naunya. nguningakeun kasadaya para penonton aya warta anu matak gumira kanggo sadayana Aya naunya sia. wireh Sayembara diteraskeun Hidup sia hidup, nuhun sia, nuhun sia. aduh kaganggu teh ku jeung nonton eta aing kalayan patanangna dibebaskeun Bebas kumaha sia aya. saha wae urang mana wae nu kumaha wae sanaos budak angon anu mikahayang ka Dewi Dahanawati oge bisa ngelehkeun jago Sayembara bakal langsung ditikahkeun sareng Dewi Dahanawati tertanda Mahaprabu Dahana Dewa Ya hidup Mahaprabu Dewa hidup. mangga diantosan 2 jam kapayun upami teu aya ditutup mangga ieu budak kuncir anu nuju aya di tengah sawah bari jeung ngalamun kayaanana emut ka Dewi Dahanawati malum budak kuncirnya eta Gatot kasangakungan sapa pangrungu eces jentre pertelang emang boleh peraturan Sayembara dibebaskeun kayaanana atuh budak kuncir bingah maksad bade ngiring Sayembara Mang Dawala, Mang Dawala, Mang Dawala, Mang Cepot. Aduh, aing kemana nya? Tempo dibutuhkeun ada dawuh. Mang Dawala, Mang Dawala, aing kumaha? Aing ngiluan Sayembara, Mang Dawala. Mang Dawala, cer alah, Mang Dawala ka dieu. Mang Dawala, Mang Dawala. aduh di mana wae maneh kabina-bina teh di tetangan kumang Mang Dawala, Mang Dawala. naon Ya, tegedan narojeun abdi ti mana nama? naon Mang Dawala, aya bagja. bagja naon Mang Dawala, ieu Sayembara teh dibebaskeun, Mang Dawala. Saha wae urang mana wae nu kumaha wae ceuk bari basana budak angon anu mikahayang Dewi Dahanawati bakal langsung ditikahkeun. geus kitu ngajak teh goblok atuh tenang Bakating ku atuh Mang Dawala. atau naon Ieu teh Sayembara teh pan dibebaskeun. heuh pan mangga apal Apal? heeh Tah Mang Dawala, naon hayang miluan Sayembara. Allahu Akbar maksud maneh teh naon Hayang miluan Sayembara Mang Dawala teh bogo ke Dahanawati. maneh cir Aisyah kumaha make jeung hayang miluan Sayembara Hayang miluan Sayembara Mang Dawala abdi bogo ke Dahanawati. mangge bogoh tapi embung miluan sanewara Lain sanewara Sayembara. Hayang miluan Sayembara Mang Dawala. ulah cir ya ieu teh keur kolot Sayembara teh tong boro maneh bebenyit raja-raja arele Ah, rajana baralagu. montong Hayang miluan Sayembara atuh Mang Dawala pangdaftarkeun. Mang Dawala hayang miluan Sayembara. Hayang miluan Sayembara Mang Dawala, hayang miluan Sayembara pangdaftarkeun Mang Dawala. Perjalanan iding terasa sangat menjadikan saya. nggak ada tangga yang dimeri bara laut hah lebar ieu ti mana geus kulimis kieu teh geus lu ngomong geus mandi nah udah bara laut kieu eta si ucir macem-macem ka sia naon teh
kelah ngomong saya jodoh ke naon macam-macam kasih dagor kuaing oh masih lagi hayang denger kasih teh bener-bener teuing naon ari obos ya pot lain ulah waka gentas serupaten ulah jebret we naon macam-macam kasih lain macam-macam leuwih ti macam-macam tuh komo gitu mah naon si ucir naon hayang miluan saya marah naon saya marah iya pan saya marah tadi bebaskeun dibebaskeun kumaha ai mana teu ngadenge lah keur dibedeng jadi teh gara-gara cikupan dibebaskan pokoknya saya marah teh dibebaskan ada masa Hawaii bisa miluan tuluy si Ucira yang milu saya marah Allahu Akbar tayo kapatut na babatong siya teh yang milu saya marah yang iringan saya marah tuh bos cingukur kakujur ngumang kaawak cing nalipak maneh siya teh cing aca diri makanya hayang miluan saya marah siya teh hayang bodar nah naon cenah miluan kuma lamun paeh eta nu dipiharep kesempatan emas ke urang lamun paeh kumaha bae eta nu dipiharep jeung teu dipatan dipaehan ku urang dosa sok da nyenyakin satina hate maneh yang maehan maneh we nah teu kompak berarti jeung aing nya kan gua aing padaftarkeun ulah bisi paeh paduli kumaha aing cir kumaha bos bener disyarik milu saya marah semohon pangdaftarkeun ku dewek alah obos nun nuhun obos nuhun suneula montong goblok sun-sun naon teh Hayang disun. alah ieu teh laras pangdaftarkeun ku aing moal naon cenah paeh doraka belegu moal doraka nang mahan entog Mang cepot itu bos teh laras ieu teh sok daftarkeun ku aing mana sileng hayang lu saya marah mah alhamdulillah bos nuhun sok dikeun duit pendaftaranana nah itu make duit cicing situ lah mau apa sih mah oh jadi ieu teh mayar situ teh sabaraha 2 juta Geus rek balanya. teu bisi koplok tuh Rek balanya deui geus goblok. keur naon jeung can baru tadi sabaraha 2 juta 2 juta bener ya abdi aya 5 juta ya cana ku Mang Cepot hah aya 5 juta ya cana buek naon aing teh minta teh 2 juta nya ya 5 juta ya di mana mulanganana aing 3 juta ka sia bodoh ka hulu-hulu teh kieu ya ampun paingan laporna beureum keur SD ieu mah ye nya teh naik wae sia teh ka siji teh nya di SD teh 7 tahun sia mah ye Bogoh ka guru di Singapura. jeung bogoh ka guru na bogoheun ka aing bogoheun naon ning aing teu ditaek-taekeun di mana aing mulangan 3 juta sanes teh kedah di pulangan obos sadayana teh kanggo obos heuh pan maneh merek aing 5 juta aing butuhna 2 juta aing teh bulangan ka mana 3 juta hayang teh aya gelapnya ka bentar huluna teh koplok tah bener-bener teh bodoh teh ka tulang-tulang ya mah sadayana kanggo obos masihan oh dewek masihan kabeh nya aing 2 juta ya tidinya nyanak kurang ngomongnya anak ke tita kudu nungan mah Nyindiran tah. nya sok canak tidinya tuh ikut udah mana tuh siap boleh ikut udah sama dia nun iya dah ayo dah orang daftarkeun modal itu benar cir ayang iluan saya marah ayo kita nama tuh
mangga diantosku kaula setengah jam deui. Ayo, mangga. Upami teh aya dina waktu setengah jam ya saya marah bakal ditutup. Jika daftar belah kidu. Ayo kena daftar apa yang ditulis ini saya barat ayo daftar. Aya nu luncat nyata ka tengah lapang nyata asta jinga sareng dawala. Tak gini, aya nu luncat euy. Saha ieu? Ngaran kaula Gatot Subroto. Coba nu gelo kada dari ieu. Be Gusti. Tah sirina nyinggung kana hate euy. Pada datang nu kieu beureunya. Wayahna mah jeung sabada urang mah kieu rek kumaha deui. Bade ngiring saya marah mang. Simohon lah. Nah, gumujeng henteu mang henteu mah. Ngiring saya marah teh anjeun. Sanes lan. Saha anu pengker sanes. Kemang nu leres teh mang. Nu bade ngiring saya marah teh saha? Aya kulan dulur abdi, mentong sebut dulur goblok sia tuh. Batur gitu, urang bade tita. Saha nu bade ngiring saya marah? Aya kulan abdi mah calo. Abdi mah klien. Nya makelar, abdi makelar, saya mah imik. Tang mana karep sia tuh. Saha nu bade ngiring saya marana? Aya kulan budak buncir ulan. Budak. Cuman budak. Mang, lan. Ieu teh mang saya marah, mun saya marah ulan. Sanes bioskop. Laras, tapi ieu teh saya marah teh kan kanggo dewasa, mang. Nah, ulah kumaha sia? Sumohon pan tadi ge disaurkeun dina peraturan anu anyar, saha wae urang mana wae ceuk paribasana budak angon anu pala ka Dewi Dahanawati oge bisa elek kejago saya marah bakal ditikakeun pan eta ya budak angon naon bedana jeung budak kuncir mun ieu budak kelo tong kitu goblok kitu kan teh tiga batur bamak begitu kan teh sok mangga punya tesawias mah. Mana budak kuncirna? Cir. Gua bango cir. Bun. Cir. Bun. Cir. Disatukan. Apun. Hai. Amak kene merenung tadi cek. Amak kene udah caci. Amak kene aing. Cir. Abi. Ada cir. Oh iya budak kuncir teh mang simohon teh bulan. Namina budak kuncir. Kuncir. Oi. Mohon goblok tuh euy si teh. Itu teh kolot. Nya. Kabatur mak gitu sih mah teh manehna teh sopan cicing wae. Nya. Bade ngiring saya marah anjeun teh cir. Semohon. Wani kajago. Tanyakeun jagona maneh teu ka aing. Waduh, dawala jelema tereh pae mah kieu dawala euy. Tarik jelema rek pae. Heuh, beda jelema tereh pae. Ari anjeun ngilu saya marah teh naon? Bogoh. Kasaha? Dewi Dahanawati. Sae. Mana jagona lah dagor ku aing. Waduh, cir bener tereh pae da maneh euy. Nya, ulah kitu cicing baing lah. Galakat na ben. Heeh, lamun suntik mati mah ku aing suntik mati jeung ieu. Sae mangga kajago sae marah paman pati di haturanan. Oge kana yaga. Macia. Kumargi ieu malawana budak teh kedah ngange kebojiro. Anggo naon atuh cia? Langit-langit. Bui bulan. Bui bulan. Doh.
Mana numiluan saya marana? Tadi payun paman. Iya tiluanana. Tong kagok tiluanana lah. Repetkeun ka beak jauh. Sanes. Eta nu tengah pada ngeuring sabaraha? Demi Allah henteu. Eta sieun sia teh mah. Anu tukang sanes kulan. Saha anu rek mana sabaraha? Aing. Weh. Iya budak. Laras pamantai anu wantunan lintang ti ieu. Da kumaha teh? Cik kira-kira banyak kaula ngalawan babenyit. Paman teu aya deui sadayana teh anu wantunan lintang ti budak anu ieu. Karoream lah. Teu kedah kitu paman ieu teh aturan. Ajeng mundurkeun diri. Sah hayang nyaho lah. Sana teh? Bujir. Bujir. Semohon. Mane miluan sebara naon? Bogoh. Kasaha? Danawati. Namanya wani kaing. Eta di dinya wanita kana dia. Waduh, ieu budak. Waduh, ya kolot. Aduh, jelema geus botaneuh mah kieu dah. Tasok tarik Kang. Nya paman etang-etang manyangkeun waktos we. Ya. Aling dua dah, aling. Aling. Sae kulan mangga. Cir, Mang Dawala. didoakeun ku Mang Dawala Cimeunangnya. Amin, Mang Dawala non, Mang Dawala. Nya. Agan. Kumaha? Tong tarik teuing. Namina ge murang kali. Bapenyit namina. Disinter ke mewel. Ya apa. Lan, apa? Sae mangga. Nuhun ah. Ayo Cir. Mangga Mang Dawala, mangga. Hai. Ayo bro. Peletuk ke kalancing teh goblok teh. Nah teuing ka aing teh. Cir. Oh, bos. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Naon ya teh? Sia gedeung deui sia pae Cir. Payahna Cir deudeuh teuing jang. Geus waktu na mun sileng je. Beda Beda tina tina panon. panon mana teh. Rada tileng seutik. Nya kumaha bos. Hari ya saya marah teh mayar gratis. Gratis. Nah, kadekeun sia 5 juta. Kenapa 4 juta we kadekeun? Kagok geus jirian. Cir, ari Mang Cepot mah geus ngalaksanakeun ilmu antal mautu qabla mautu. Antal mau tuh Qabla mautu. Geus tepi ka girang Mang Cepot mah. Geus nganyang ka poe Rebo. maksudnya kumaha? Mang Cepot mah geus nganyang ka poe pageto. Kamari nganyang ka RW. Bieu cigana nganyang ka Oyo. Jadi Mang Cepot mah geus apa maneh teh bakal paeh poe ieu. Ta ieu duit anu 5 juta teh ku Mang Cepot teh dipake mulasara maneh. Bisi maneh ayeuna aya kahayang batur papan barake boe. Bisi maneh hayang make batik teh naon ke kudu bae. Nya teh sia vios Mang Cepot. Halimah. Lan haling. Sae ulah. Awas akang awas. Udah dia daun. Tong asa-asa. Bang sudah daun. Namina ge saya marah. Cubet. Ulah pilih kasih. Japan budak. Cumun budak. Ngan punten ye. Daun. Mak punten. Daun. Ieu teh ku bapana teh geus dilapurkeun. Ka bapana teh rek kadek. Cumun. Tak gede teh minta pangwarahkeun. Mun bisa mah paehan. Paehan. Cumun. Tuh tarik teh atuh. Jo ngomong teu deuk saya teh bau teh sungguh teh. Bu anjir sia teh semut teh. Kali saya mangga permisan. Modar. Tong tarik ting paman murang kali. Ya apa. Cir, Oi, rek nyerang atau diserang? eta maneh nyerang atau diserang? Waduh, ieu budak. Waduh, ya kolot. Cik serang aing Cir. Ya, kita nyerang orang mah da di mana.
Gampang birit, kurang mati tak nyerang. So, kayaknya nepi ka mana jangan lah so. Cing tarik cir. Nya tuh so. Harian heula ku aing. What? Iya. Allah. Nyeri cir. Oh, nyeri cir. Babadoan dengan nyaho. Waduh, hebat cir. What? Allah. Sakit cir. Babadoan dengan nyaho. Manya dikitu sakit. Oh, hebat mana cir, euy. Bodaran. Kalau ka di so mah gedean. Udah minat teuing hei. Salcir. Sok kurangan tengah. Bener? Sok tengah. Aslina? Sok. Asli atuh. Cik. Cintari katunungeuna. Ini lalaunan deungeuh teh. Lemah lembut gitu. Ini lemah lembut teh ka batur cepet teh ka urang. Bener cir? Sok. Cintari. Cintari. Edan. Bener ya teh? Sok. Wes. Alah. Ngeuna asa dipencetan euy. Anyir ieu budak. Anjir ya kolot. Kurang ajar siap. Ayo. Rasakeun ku aing ya. Sok. Dikepret ke budak buncir ngangetan agak sakedik. Nepi ka sing siremeun sawak awak di jago saya marah. Lihat. Allah. Anjir nyerinyaan. Nyerinyaan. Edan. Iya. Wah. Yang aing ngimpin teh. Bang itu Kang. Kita jago di balang kan gulungan jak bola. Aneh. Bisa buncir. Ari ojek kayak gini we kieu. Tahu geus tutup. Haketenera Aningali. Haketenera Aningali. ningali ingkang samya pada ngalaga. Ya, Ingkang ngalaga. ingkang samya ngalaga. Kurang ajar. Lain jelema jurik si goblok teh. Kurang ajar. Setan alas. Yakin izin ye. Aing teu disarapikeun ngaluarkeun ajian pamungkas aing dina ajian gelap ngampar. Rasakeun sia buncir. Gelap ngampar aing cibatan aing wiwirang. Gelap ngampar. Keluar aja. Wait, iyo. Stiker sayang tumampar. Iya pati ngange ajian gelap ngampar. Ditemragen kaya budak buncir dugi ngabeledug kaya anana. Atus sadayana ngadak-ngadak jadi desimpati kaya jago margi sasangklang kaya budak buncir. Dugi kaya budak buncir ngajengkang kaya anana. Kuy ajian gelap ngampar. Gelap ngampar. Woi. Wah jago.
Kalawihan jago kalawihan. Eta teh budak jago. Kabadega. Wayahna mawa blangkar ka dieu bawa mayit si buncir badega. Mawa blangkar ka dieu bawa mayit si buncir badega. Wayahna badega bawa badega tong tulus. Naon atuh? Mawa si kopi ka dieu. Cir, Oi, edan. Aisyah teu naon? tanu bieu kakara rada lieur bieu mah saeutik. Aya lieuran bieu mah. Aya haneut-haneutna bieu mah tarara leuheung bieu mah. Edan. Ieu budak. Edan, ieu kolot. Naon kitu? Cir, Hah? bieu teh aing teh ajian pamungkas, Cir. Ajian pamungkas? Bener. Atuh beak meureun. Nya beak. Anjir teu rame. Aingan make ajian pamungkas. Mane acan. Boro-boro. Cir, tong pamungkas lah saparapat teh, Cir. Cir, tong Aingan. Cir atuh Cir. Oh, tong kanteng Cina. Iya jago dikepret dening budak kuncir dukan leslir kapuk kay bulan lir kapas kehujanan. Namru di satengahing alun-alun negara. Atuh surak hambal-hambalan para penonton ningali budak kuncir menangkeun ieu sayabara. Iya. Hidup buncir. Hidup buncir. Anjir, aing menang, euy. Elah. Wah, aman? Den, tung di deketan, Den. Eta lain jelema, Den. Lain jelema, Den. Aduh, paman kunaon? Lulus, Den. Cir! Aduh! Alah, boncir! Desangka, boncir! Nuhun Mang Dawala, terus ngadoakeun abdi. Nuhun, Cir, luar biasa. Kamana si Cepot? Oh, si Haji. Aing bos cepot ka mana? Teuing, Cir, apa? Melat-melat mana? Ngiles tuh. Astra jinga aya di kolong panggung. Bari jeung ngadudutan cukut segala rupa. Nanging maklum tukang kuatek, tukang acting. Nggak gajeng kayana boncir. 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 Adi aing. Boncir. Wah. Aduh. Boncir. Gening obos. Emang. Sanes bos. Aina mah aduh boncir. Teu sangka Cir. Mang Cepot tadi ngadoa. Sangkar buncir menang. Luar biasa bagja. Ongko nyium, ongko putih. Angko cenah geus nyiapeun boy ke abdi. Ish, ente eta berkairan. Berkairan kayak itu mah. Duh, boncir teu sangka. Ka sadaya para penonton. Mun ningakeun ieu teh pun adi. Lain sia. Pun adi. Udah jaga euy. Naon, siling jaga. Kieu we. Bican kaera molah kitu biasa we atuh. Era meureunna teh nanya anu mah cager. Ulah kade si buncir teh gagah ulah ieu teh. Aing mah pati mimiti. Ieu teh CEO siapa yang nyaho mah. Iya. Allah, ampun. Luar biasa ieu budak. Berarti abdi menang sayemara bakal kawin. Lir bendra. Barang sadana panemponya tak kayak budak buncir sadayana. Atau Dewi Dahanawati ada di papanggungan ka luli-luli. Dikepungku sedanten ulah dia balah tamtama pada diculik kayanana. Nanging katohian ku para badega. Atau riweuh kayanana. Lah terbalur. Dewi Dahanawati bakal diculik. Lawati diculik tuh. Alah, budak buncir. Kumaha? Wayahna bantuan heula Dewi Dahanawati dikepung ku buta-buta rek diculik.
Anjir kabogoh aing nek diculik. Kurang ajar. Iya. Mang. Gusti nu Agung dawala. Gening tata di teh urang tengah hiji jeung Superman dawala. Aduh Gusti nu Agung Mang lan Mang pantat tadi nu ngadaptarkeun budak kuncir teh Mang. Simohon saha eta teh Mang? Hayang apa eta saha? Bener eta teh murid abdi. Murid anjeun simohon eta teh boboiboy. Lamun hayang nyaho mah. Mang manganggap peah sok jujur saha eta teh. Eta teh moal dibeja-beja. Da aing ge lieur sesama. Balik beja-beja teh kadu bahan rupina. Teu boga bahan meureun duduk teuing. Nya tahna kan bae. 10 hiji mah wajar. Ayo pemang. Gelis pada dibantun ku akang ayeuna. Tobat teh ampun denawa tulungan bebeman tulungan nen abdi kitu tiasa kumaha keur ngomponen pasti keur sayang dumampara Barang jaya maruta bakang iwat Dewi Dahanawati aun nyabet awang-awang lir satabana satah ayam banda wulun lir hayam sinebeting heula dugi ka ngajengkang ieu jaya maruta wah. Neng punten di mata aman neng punten di bantun gua kaya. Belah mana putrina euy? Di Palipayun ulah. Belah mana? Di Palipayun. Kaling kuaing putrina geura kuaing cokot ayeuna leuh. Ya, cina satos eta Palipayun kulat. Wah, ieu ge geulis ieu. Manis. Mantep ieu ge ieu. Ada manis-manis. Legit ya manis-manisna. Neng, daek dijieun nomor 18 gua Kang. ampun denawa Ya. Wais ya. Saya bapak wes. What wes. Dina minat teuing rek nyokot putri sia. Dagor ku aing sia. Neng. Di mata aman menjeung AA neng hayu neng. Iya. Ayo neng. Iya. Sadayana parna wabubar kataburan. Atuh ya Dewi Dahanawati ngajerit maratan langit ngocak maratan jagat. Alim ditikahkeun nyata sareng budak kuncir ngagukuk nangis ti pangkonan ingkang rama. margi dina manana isin boga salaki jiga bangkong korodo wajib paehan kaula paehan naon gelis ampun batalkeun ramada wajib batalkeun manya kaula kudu boga salaki ka bangkong korodo ampun batalkeun
Bangkong korodok teh saha Nyai? Itu budak kuncir anu katalah budak kuncir eta teh sebenarnya Bangkong korodok. Siluman cakung teh. Wayana batakeun isna teh Nyai teh kengeng kitu. Ampun Ramada Waji isin kaula. Ya mudah-mudahan ya tuh bisa digantian ku harta kekayaan. Timalan kaula nun. Mangker Nyai. Pangapunten Maharaja, udah yang dikawinkeun. Mangalingih budak kuncir datan nerat tangga demam. Baru satu. Datan nerat tangga demam. Yo, nomor 2 masuk. Iya, baru 2. Sewuh manggule nganrana. Iya. Ieu teh rombongan mana Nyai menik kararieu. Duka teuingna kaula lieur nepok kalakuanana. Anu ngaran budak buncir teh saha? Abi kulan, Buncir semohon. ari eta nu tukang saha? Abdi ulan nya Iqbal. Iqbal si goblok. Nya ari nu pangpengkerna abdi nya Mimin. Mimin Pep. Iraha abdi kawin Maharaja. Buncir Abdi kesa kedap. Kaula ngahaturkeun siunuhunna saketika bingahan ka anjeun anu parantos ngarengsekeun ieu kajadian. Anak kaula leupas dina ancaman para buta-buta. Dugi ka buta-buta bubar katawuran. nyata mah kewajiban abdi we salaku kabogohna. Bucin ta. Nya bucin. Nuhun. Tingali Ramada Waji jeung Bangkong korodok itu. Tingali geuning bapana gini tukang tinggal jiga bogo. Cadok komo tukang mah cadok. Anu pang tukangna tinggal indungna jiga gosong. Goblok aing. Keluarga binatang. Kaula nganuhunkeun Iraha abdi nikah buncir lan dangukeun ku anjeun. Ari urusan nikah teh urusan anu sakra. Sakra teh berhenti cocolok listrik. sakral teman. Saklar. Sing ulah nyen selah wae atuh subuh teh anjing ganeng anjing teh. Kesel masih goblok. Kangaranan pertikahan teh sakra. Nyaeta kudu aya syaratna teh kudu aya mika cinta antawis lalaki jeung awewe. Semohon abdi bogo. Nya daguan. Sanajan anjeun bogoh tapi lamun hiji teu bogoh eta teh disebutna teh ambon sorangan. Atawa ceuk bahasa Indonesia mah bertepuk sebelah tangan. Tah lamun kulawarga diwangun mimitina tidinya kaituna bakal awet rajet. Lamun selasa urang nu kangongong. Di mana-mana kaituna awet rajet eta kulawarga menang barokah ti numur bengalang. Tah jeung tibatan engke kaituna bakal jadi pipaseaeun mending ayeuna sakalian putuskeun. Maksudna naon ya abdi teh ngartos. Anak kaula teh bogoheun ka anjeun cir. Wayahna. Kaula teh karunya ka anjeun wayahna mending putus teh ayeuna urang pegatkeun. Jadi hari kawin. Nya teh tulus. Jadi kawin teh tulus.
ente buncir Mang Dawala cir tetulus kawina Mang Dawala digantian ku kaula ku harta kakayaan cek paribasana sabelah negara dibikin ku kaula Maharaja kumaha cir bawi raos kaula ada kaula mah sanes udagan Maharaja harta kakayaan mata-mata jaminan kanggo jisim abdi Aya cinta harta. sanes jisim abdi jelema aya nanging eta sanes udagan kanggo kabagjaan jisim abdi abdi dengan saya marate katari ka pati-pati ke bentang asmaragama ku tuang putri Lain masalah. abdi teh cinta mati ka tuang putrinya ari tuang putri teh bogohan masa wios Mang Dawala urang mati Aita nyuci mata sih eta mah. urang uwi Mang Dawala ayo digantian ku harta kakayaan sawios tong ngarepotkeun Maharaja sawios mangga permios abdi sakedap Naon, Kang? Naon? cir Mang Dawala kuring teh kadidinya teh dulur lain baraya lain naon Mang Dawala tapi nepok ieu mah kuring kagugah ye naon wala cicing jelema bodoh mah jedog anjing kitu kan teh Ulah pasang. Kejak deui akal mah itu. nyai ieu teh jelema naon pas ya di karaton bari jeung karaton batur Batur ya teh. tenang cir tenang beakeun kapanasaran we kuring mah ieu naon ieu teh mang kapayun saha anjeun ngeunakeun ngaran abdi Dawala Dawala sumuhun lahir poe Senen ngan ngalih ka Jumaah Manya ya coba juga kontrakannya wadah ya ampun kaos kontrakan. Iya. maksud anjeun naon abdi teh pangkat teh RT acan ya teh nanging sakedik ageungna sim kuring apa kena urusan hukum boh pidana boh perdata maksud anjing kumaha abdi bade naroskeun ka salira ngeunaan pelaturan anu anyar anu ku salira diserat dina serat anu dibacakeun ku panitia saemara saurna langsung diteken ku salira leres bener naon unggalna eta Walapatra. pelaturan eta nepi walapatra yen saemara teh diteraskeun lajeng kalayan patanangna bebas bebas bener bebas kumaha saha wae ti mana wae urang mana wae cek paribasana budak angun anu mikahayang ka Dewi Dahanawati oge bisa ngalehkeun jago saemara bakal langsung ditikahkeun sareng Dewi Dahanawati Wah, bakal langsung ditikahkeun sareng Dewi Dahanawati ditikahkeun sareng Dewi Dahanawati aya teh di dinya tercantum upami bogoh lamun cinta, lamun bogoh. teu aya sakali deui tercantum teu upami bogoh teu aya nah atuh teh buncit teh dikawinkeun apan anak kaula teu bogoheun apan dina undang-undangna ge teu aya upami bogoheun secara hukum anu dijieun ku anjeun sabab naon salira salaku raja di mana-mana raja ngaluarkeun hukum eta salua jeung undang-undang lamun undang-undang dilanggar lamun hukum dilanggar aya sangsina pedah anjeun pangkat raja wah nyangsi aing nu bakal nyangsina ka anjeun Iya. Bakal dahulu euy. pedah aturan dijieun ku anjeun dilanggar ku anjeun naon kitu jadi pamimpin teh pedah anggeut pangkat raja ye dengekeun ye keadilan lain diukur ku tungtung sapatu anjeun pedah pangkat raja keadilan kabeh keur salarea Dia teh kesanarea. keur salarea adi teh bro secara hukum si buncir jadi salakina Dahanawati pan teu bogoheun urusan bogoh jeung teu bogoh urusan nomor 2 jalankeun heula hukum kawinkeun heula si buncir lamun teh mah bener-bener teu bogoh langsung ceraikeun kawin harita cerai harita kawin heula nu penting aya status si buncir pernah mantan Dahanawati
Pedah si buncir banget kieu era. Boga minantu kieu era. Kade lamun anjeun teu ngawinkeun si buncir 7 turunan anjeun bakal dicap jadi pamimpin anu sulaya tina baya jalir tina jangjina luncalinci luncat ulang kudar tina tali gadak. Wiwirang. Tapi sabalikna lamun anjeun ngawinkeun si buncir bakal kaangkat harkat derajat anjeun. Geuning anjeun teh sagolek pangkek sacangreud pageuh teu ungut kalinuan teu gedag gaanginan. Sanajan si buncir beungeut na kieu. Upami tiraos salira di jagat pawayangan aya pengadilan anu pangluhurna nyata di jagat Suralaya di sawarga Maneloka di payuneun Yamadipati di payun Otipati jagat mata naik baning ka sawarga jeung aya sawarga goblok kada gregeling lu teh Nyai kumaha Nyai sakitu tisim kuring dawala tampu bolon. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sawios atuh Mang Dawala. Keun cenah kahartieun. Luar biasa anjeun dawala. Nyai kaula nun kaula ladangu beureun ku hidup geulis luntur wibawa negara bangsa. Upami anjeun teu daek ka budak buncir. Malum Dewi Dahanawati oge sanes istri biasa. Anu kadidik ati ku aturan jeung didikan rohani jasmani. Gagebrae mata hatena ieu Dewi Dahanawati sadar kana kalepatanana ani prek dipayuneun ieu budak buncir. Budak buncir. Sarebu ampun kaula para lunarutus gunung paliasna jang alas sapunten kaula budak buncir. Mangga pada disiksik da macai dicacak di walang-walang kaula budak buncir. Neng ai teu bogoh mah sawios neng. Da abdi ga alim banget cing hareup ati mungkir. Sawios calira geus jadi salaki kaula. Mangga nyangakeun ti luhur sebas ramut dihanap sebas dampa nyangakeun. Nah neng karsa kitu dikawin ku Bangkong Korodo. Mangga Salira Bangkong Korodok jaluna kaula Bangkong Korodok bikangna. Kebayang itu Bangkong Korodok aing naon coba. Tai bangkong aing mah. Nya neng mangga kaula nun. sawios boga salaki goreng patut. Sawios budak buncir mangga. Ya. Cir. Cicing cepotor wae si teh. Sae kitu nama neng. Nya hatur nuhun neng bilih kapaksa. Henteu teu kapaksa kaula budak buncir. Diungkulan ku Dewi Dahanawati kalayan kacemaran manahna kasadaran tina kalepatanana rahmat pitulung pangeran bakanjerengan kasaha wae anu jemar manahna uguh dina katerangan bagja pisan manusia anu geus bisa ngabersihkeun hatena. Atuh ieu budak buncir pulih ka jati pulang kasar jadi Raden Gatotkaca nur cahaya sesekar iwang nur cahaya sesekar iwang Sobat ayer Gusti cahaya gilang gumilang
sarwange jeung neangan ceudeuh mamawa obor aing. Allahu Akbar agan. Gusti agan. Sia da naonan atuh. Aduh. Cepot. Sikat kayaknya deh lah. Abdi agan. Tayonggan lah. Rek nanya kaulah kanyin cepot. Kepret. Naros naon agan. Banar narkoba teh saha. Kepret kayaknya. Batur. Batur. Residivis. Bangsat hayam residipis teh saha. Batur. Ampun agan. Rumaos abdi agan. Teu naon da teu apa cepot. Kaula nganuhunkeun. Ngan omat eta duit 5 juta balikeun ke kaula. Agan jaya agan. Potongannya nggak bangunnya. Ulah mun milu deui. Wah, mau minum deh. Ya iya teh saha mang. Lan iya teh saha. Upami dipersanten makulan ieu teh Panglima Angkatan Tinggi Nagara Amarta Raden Putra Gatot Kaca. Nyai. Geuning ieu teh silemat tenar Nyai Gatot Kaca. Tobat teuing geuning ieu teh Kang Gatot Kacangkang. Weh. Jangan sekali-kali kau mengganggu anak abah. Anak abah lagi kuliah di taman kanak-kanak. Godeng. Mukawin ge aing disatain bapak aing. Aduh, tikakeun kaula Ramadewaji tikakeun. Bagyanya itu geningan. Ari dibarengan ku hate ikhlas kelawan ridho maromat pitulung pangeran pasti nyarengan. Nu bakal ngawinkeun anjeun mah aya nu hakna nyata naib atawa lebe disebutna. Ngan kaula marek ngadua we. Mudah-mudahan anjeun kawengku ku kulawarga anu sakinah mawadah warahmah. Yang sakumaha endahna basa moal bisa ngagamarkeun kabagyaan juragan Anom. Anu kiwari parantos jatuh krami. Mudah-mudahan manjing kana kulawarga anu sakinah mawadah katut warahmah. Jak. Sakitu we teh Kang saparakan hapunten dina samuluh kalepatan. Tangtos tebih tina marganing utami anggang tina marganing utama jauh tina rasa halus. Pantadi ge hirup teu bodo-bodo acan. Sakali dah hapunten tina sabudaya kalepatan. Sakali dia mudah-mudahan kulawarga jembahan pangaresan